Wih, gagah gitu eta mah euy. Anu warung-warung. Muhun ah. Kenapnya? Tidak, periogi naon ah? Pami mie aya mie. Oh, mie aya. Iya. Periogi naon deui ah? Kopi aya kopi. Kopi aya. Susu aya susu. Aya. Sakana. Ya, komplit pokoknya di dia. Iya, permen saleur kieu nya. Oh, muhun ah, sok beli periogi mah mangga tuh. Roti. Oh, mangga aya. Upami haslin aya haslin. Aduh, upami hasil mah nyaeta di dieu mah teu aya. Nah, di abi aya Kang haslin. Hasil Bili bade, di abi aya haslin. Saya ieu mah merekna oge. Ari akang. Ka dieu teh bade nawisan hasil. Nah, iya haslina teh Kang. Iya mah kupona mah. Wah, cocok we ieu mah pasti laku di pasaran mah. Lain akang teh ka dieu teh bade naon balanya atau nawisan hasil? Nawisan haslin Kang. Ari kitu carana mantos abi bade tutup. Kayaknya ieu kumaha haslin apa? Henteu abi mah teu periogi enggak bade tutup abi punten pisan teu periogi abi mah hasil mah. Kupona ieu haslin kumaha bade teh? Cana keuwih deui we puntennya abi teu periogi hasil mah. Mangga aing. Bi euy. Bot. Yo, Mana euy? kebenaran. Biasa we keur kieu. Heueuh, ini jaran nu kieu euy. Oh, seru urang eta di jenuh. Cicing di warung. Oh, nu meuli. Aya nu meuli pika sabeleun. Oh, nyawa ka teu maneh? Sia di lomang ya. Yo, minunya. Heeh, Kurang boga permainan. permainan. Urang kumaha? Tapi baiknya Heeh, sok. Sok kumaha? Kumaha? baik. Bener. Tong digitukeun. Heeh, sok atuh. Cing gimana? Non mana makan ngeunahan gitu teu balik. Tuh udah nyala review. Iya, manehan Mau nganggesan tinggal di urang sampai ka beureum kieu. Lehan atuh. Mau nyeri ieu. Oh bener-bener lehannya. Wah, Astagfirullahaladzim. Aya si ieu di. saha? Teuing si Bruno. Bruno teh sae mari si Poang Eta gogog nu di luhur. Soalnya nyenggogog. Naon itu sok boga masalah mah nyarita ka urang jeung ka si Uyo. Heeh. Sok sarakeun. Ieu, Won, yo. Urang teh keur bingung ieu teh. Kunaon? Eta nini urang nitah wae urang kawin. Apa sorangan kan ini urang geus kolot, Won. Yo, masalah nu keur eta yo. Terus kumaha tuh? Terus urang ayeuna kudu bisa mantuan kumaha ka maneh ye. Heeh, urang teh menyatakan cinta. Cinta. Kasaha ikan. Kasaha. Aduh, esa euy. Tesa. Tesa. Kumaha nya carana? Kieu we yo. Urang susun rencana karunya Kumaha rencana? Ieu lah. Maneh mah geus we nyaho beres ayeuna mah maneh siap-siap we ji ganti baju heula. Kayak kurang di baturan. Panggilan si Tesana. Ari urang? Geus maneh mah cicing heula di dieu nu tadi can beres eta. Mana macan beres kana wae. Lu atuh deui lah. Geus salah. Kieu rencana urang maneh perhatikeun we gerak-gerik si Tesa ieu nanya. Ini bantuan sekolah karunya. Jadi detektif urang. Ta mata-mata detektif Mata-mata. spy kid nya. Jadi bon. Heeh, kitu nya. Sok geus buru gancang ganti baju heula. Kan ieu deui ke mana? Urang ganti baju Atau panggilan jeung urang. Lain urang ieu ti ayeuna ieu kasih. Oh, ayeuna tuh ke mana Titipan kurang. ku urang. Heeh, ke mana kurang di baturan. Oke? Siap. Oke, guru. Urang ieu ayeuna Panggilan nya. di itu nya. Bon, urang ayeuna. Sip, geus. Ngintip teh. Ulang ngintip mandi. Heeh, kan ngintip tahu udah. Intai. Ayo ah. Siap, sok. Ah, gitu atuh.
Sa eta bangsat gitu. Wah, gelo ieu mah bangsat mau beres. Mana rek bangsat euy di dieu? Mana bangsat teh ternyata. Yo urang. Sugan teh maneh. Maneh nanaonan kieu kan? Kan cek maneh cenah jadi detektif. Aduh, kieu mah lain detektif atuh tapi juga bangsat. Heuh, maneh atuh. Ini nyeri maneh mah nyaanan kieu. Hampura heuh. Nonjok aduh. Hampura. Geus urang mah rek balik heula ka ieu mah. Cepat santai lah tuh. Atuh balik. Hampuranya urang rek kasih pohang heula. Heeh, urang balik. Salah atuh dah. Nih BTQ di taman cik telepon saha gitu nya. Bon, tuh teh sawan tuh bon. Oh bener, kebeneran tuh bon mana di dieu cicing heuh. Ngabejakeun. Nyaho beres pokona mah siap. Tuan. Wah, bener si Ewon. Cair ieu mah. Bener ya si Ewon. Aduh. Kunaon Ewon nih dirusuh kieu. Rusuh itu sa. Heuh. Teh sa keur naon di dieu? Nya ieu we keur barete lah yang niis ditaah. Iya. Ewon datang ka dieu teh erek nyampaikeun sesuatu. Cek si Pohang. Pohang deui. Asli ieu mah. Kunaon sih? Aduh, heuh nya naonnya. Kerasa? Itu geura. Hei, kemana? Kumaha bon? Kumaha? Pura. Oh, orang terek ngomong naon maneh teh? Kebejakeun apa kana penting. Oh, siap. Bener si Ewon. Itu geura Jadi kieu sa. ningalina asa capek da nya. Jadi kieu sa si Pohang teh Ma, erek menyampaikan sesuatu hal yang penting. lain penting. Nanti jelemana langsung ka dieu. Ya, pan. Nitah bolak-balik kan capek. Apaan eraeun cenah. Jadi ngawakilan ku Ewon gitu. Nah, terus pentingnya teh belah mana? Aduh, heuh bener kalah sa. Itu geura. Sugan mata larang geusnya ngobrol. Kumaha Wan? Kalah. Aduh. Ya ai penting teh penting naon. Pokok urang teh aduh. Gempeur deket teh sama. Ya bejakeun bawa teh bawa ka Tesa gitu. Oh gitu? Bener siap. Buru. Bener Ewon. Kayak mah cair euy. Cair. Aduh yes. Iya beningan. Kieu lah. Aduh. Kurang capek nih. Sarua capek. Aduh, kumaha. Jadi kieu sa Pohang teh nya selama ieu teh boga rasa kata sate memendam rasa tarik nyatakeun tapi era Stiker itunya teu anggeus-anggeus. Terus enak kudu kumaha tuh. aduh heueuh nya kudu kumaha urang teh kerasa Tebalan geus ah. Jadi kalau beki bete oge. Oh yes. Kumaha? Halus Wan. aduh kurang geus poho wae hang jadi kieu we lah urang kan capek-capek geus maneh atuh datang ka ditu sorangan lah Pan urang era Wan. geus kieu ku urang diajarkeun carana mah kieu heuh anggap we urang Tesa ye Tesa anggap bayangkeun ku maneh urang Tesa tapi nya mesin kieu ge Tesa we Siap. kieu caritana maneh datang ka ditu Heeh. datang deketan mun bisa mah pegang tanganna kieu nah kitu Heeh. ke maneh ngomong pas itu pelong heula beungeutna rarai ya. Siapa? nah, gitu pegang maneh ngomong selama ieu teh pokoknya teh memendam rasa ka Tesa Ewon, Pohang. Ih, teu normal. Ih, teu nyangka. sa Ih, teu normal. kitu sa aduh sa lain kitu sabenerna sa Ayo si Ewon kumaha itu tinggalkeun lah. Kembali bisa. Ayo tadi do pokona. hang alah lagi
pun Hayang McD. Dia kesurupan sa, kumaha. Nah jadi yang McD, pingsan sa, pingsan. Di kumaha, sa tulungan. Aduh. Hang, udang, hang, Udang, McD ayam McD. McD, udah kesurupan teh McD. Hei, apohang, ya ampun, kesurupan? Iya kesurupan bener. Makanya nggak drama wae pas pemain sinetron. Ya, pohang, ayeuna nama mending oge jadi babaturan. Soalnya nu ngaranna babaturan mah kan nepi iraha ge moal aya pisahna, moal papegat. Tapi nu ngaranna bobogohan kumaha sok? Aya pegatna, aya nepikeun ka papisahna. Jadi mending ayeuna mah geus we jadi batur saalinan kieu nya. Dan nu ngaranna jodoh mah teu bisa dipaksakeun. Mending jadi raneh